Iya harang antar kan kayak itu tuh lumayan hiji ge. Sugan baik ku kumain dari tambahan dekat dia. Tapi nggak aing menang nanan gitu, menang maling kah doang. Menang maharang. Oh mak. Lumayan tambahan jadi 7. Ipan, kok jadi pas kieu? Ah, meureun aing salah ngitung sugan. Ah, bodo amat. Mama, itu hareng tenten. Itu teh hareng lain mana bahan lain kurangan kalau ngepas wae teh aya genep mah. Genep. Heeh. Apaan meureun geus apaan hiji? Hayu ge urang hitung deui nu bener. Ayo. Itu. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep. Tuh mah bener kan cek abi ge aya genep lain ngaleuwih kalah ngakurangan apa ngepas. Tapi kan jual ka dia tah. Menang maling kieu. Siga nama. Dijual ka dia. Siga nama. Yo, wae sajalan mah. Kadang urang mun aya ka dia deui manehna mau diharang urang pencit kuriling urang. Heeh. Heeh. Ulah sasa we mah kitu tuman. Eta. Bener bae mah geus atuh ka jelema. Manya atuan padena genep tinggal genep. Kuduna bener genep tinggal 7 kuduna. Pantunan ieu mah masih kita genep keneh. Tuh eta jalemanya kudu. Oh, aing tadi geus ngomong sia menang maling bae mah cenah lain. Ngomong. Sabam kos kitu kumaha coba ka urang rugi meureun. Aduh, barang tenambah duit melayang. 25 ge jadi duit, urang neangan gitu kesang ka bolbo, kesang ku bae. Nah, cepat deh ya harangnya. Daripada buruk kita ya. Mbak berarti sekarang 25.000. Tadi kan genep kali 2 1,5 miliar. Sumpah. Emang aneh teman di lemur iya, naon di anggur-anggur. Kesian buruk meureun cabe ge dulu. Emang aing boga cabe 5 hektar. Aing mah cabe teh dijualan per mobil-mobil miliaran. Ah ieu mun dikieu hok amat mun jalan ku aing. Kadang banjir. Merenjak sama urat bae meureun. Tambahanan aing ke ekspor ke Australia.